Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami abdi Salwaharta Maulida, kelas 10 hiji. Abdi di dia bade nyarita dongeng tentang Sireum jeung Japati. Aya hiji dongeng Sireum jeung Japati. Keur silih tulungan jadi contoh pikeun urang. Dangukeun gerak ieu caritana. Aya sireum rek nginum di sisi walungan keur ngarayap ka handap. Manehna disoledat. Plug rak-rak kana cai. Hadena caina rada ngeyembe palabadinya. Tapi keukeuh bae ari ngojay ka sisi mah manehna teu bisaeun. Tolong, iya kuring rek dikereuleup tulungan. Kabeneran aya Japati keur cindeteun dina dahan kai anu nyondor kaluhureun cai. Kadengieun aya sireum gegeroan minta tulung. Barang ngareret ka handap katenjeun sireum keur kokosehan. Japati karunyaeun geleber hiber bari ngegel daun salembar. Song diasongkeun daun teh ka hareupeun sireum. Sireum tuluy muntang kana daun. Daun ku Japati dibawa ka darat. Sok digolerkeun kana taneuh. Sireum pohara nganuhunkeunana Japati anu geus ngalepaskeun manehna dina bahaya. Dina hiji mangsa Japati teh cindeteun deui dina dahan kai anu nyodor ka walungan teh. Sireum anu baheula ditulungan ku manehna oge kabeneran aya di hanapeun tangkal. Harita di kajauhan aya paninggaran nyampeurkeun tetalangke deui. Buru-buru sireum nyampeurkeun Japati bari ngaharewos ka manehna. Hei Japati, buru-buru gerak hiber. Tuh aya paninggaran keur ngintip. Paninggaran geus ngawengkang bedilna. Teu lila Japati buru-buru geleber hiber. Isukna Japati papanggih deui jeung sireum. Nuhun pisan sakadang sireum, kuring geus ditulungan ku anjeun lepas tina balai. Ari eta mah kapanan kawajiban sararea. Tulungan batur anu rek menang cilaka eta wajib. Komo ieu mah kuring ayeuna hirup keneh teh lantaran geus ditulungan ku anjeun. Tah kitu cenah lalakon sireum jeung Japati anu akur jeung silih tulungan. Abdi keur sisindiran ya. Ieu gerak itu lain lang layangan manuk heulang puputeran. Hirup teh henteu sorangan kudu daek silih tulungan. Sakitu dongeng ti abdi. Hampunten bilih aya kalepatan. Wassalamualaikum.